Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadits. Wa qala aidan, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Al-hadits. Wa qala du'a Allahumma rabbi shrah sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Puja-puji urang tauqidan deui sok sanaos tadi entos muqaddimah teh alhamdulillah eta sami sareng puja sinareng puji kubargi urang mah urang Sunda urang tauqidan deui urang kuatan deui. Puja sinareng puji urang sanggakeun ka Zat anu maha gagah, nyatana Allah anu maha rahmah, anu parantos ngajantenkeun hiji ibadah anu ngeunah, nyatana nikah. Gitu. Nikah teh geunah. Kan wayahna barudak nu can pernah mah cicing we lah. Cicing lah. Cicing. Ya, kan. Nu buleut. Kan waas. Lamun teh mah nikah hukumna ulah. Ali. Lalaki bisa rieun sirah. Ngan sirahna sirah nu bawah. Leuwih waas deui. Lamun teh mah nikah hukumna ulah. Bisa-bisa awewe leuwih parah. Moal ngari bonteng di sawah. Bisa-bisa diranjah. Ojeng naon jeung alam meureun seteh. Alam. Salawat sinareng salam mugia urang kocorkeun kecerkeun ka baginda alam, nyatana Kangjeng Nabi, Nabi anu sajati, anu istrina leuwih ti hiji. Kanjeng Nabi tekan istrina leuwih ti hiji laras. Ans setiana kawanti-wanti, adilna kawanti-wanti, beda jeung lalaki zaman kiwari ari hayang poligami ngan bisana nyeri. Angan henteu ari kiai mah jeung santri calon kiai sugan. Gitu. Oke, salawat sinareng salam salajengna mugia didugikeun ka para kulawargina, ka para sahabatna, para tabiin tabiatna, tur dugi ka urang sadayana selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafatul uzma timantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatan pribados anu pertama urang sanggakeun ka pengatur waktu penata acara
atanapi MC teh eta teh sebenarnya bahasa Inggris, singkatan dari bahasa Inggris artinya teh Master of Ceremony. Itu orang lembur mah MC katanya nyaho padahal mah artinya naon MC teh nyaho teh protokol balapan kolot protokol kan kade salah ngomong lah protokol. Ya mudah-mudahan ya pengatur waktu penata acara ya sekaligus nujanten sesepuh di ieu kampung. Mudah-mudahan anjeuna disehatkeun jasmani sareng rohanina amin. Tambah berkah yuswana amin. Oke, hormateun pribados ka para ustad utamina guru-guru urang sadayana anu ngageugeuh di ieu kampung. Mudah-mudahan guru-guru orang sadayana orang doakeun margi ustad ajengan kiai ulama eta marupikeun surudud dunya wa masobihul akhirah. Oborna dunya sareng oborna akhirat. Mudah-mudahan tiasa nyaangan ieu lembur amin. Mudah-mudahan guru-guru orang sadayana ditambih manfaat ilmuna tur barokah amin. Ditambih milik rezekina seueur halal tur barokah amin. Ya robbal alamin. Alamin. Oke, teulah panuku pribados tipika hormat aparatur pemerintahan desa menawi ayat aparatur pemerintahan desa ada ya. Oh, mudah mungkin kersibuk mungkin hanya orang ulah husnujon we orang mah husnujon gitu orang husnujon teh saya sangka sujon goreng sangka orang mah husnujon we. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan desa urang sadayana dari atasan sampai bawahan mudah-mudahan aranjeuna sing jadi pemimpin nu adil anu nyaah ka rakyatna amin. Anu bisa nyieun barokah di ieu lembur oge umumna di desa Mekar Buana. Gitu. Boro-boro ning di mana-mana di pengawasan banyak rada rese gitu. Beda jeung hiburan. Lamun organ mah teu pinuh di jalan teh bakal macet itu. Moal bisa jalan ka dieu teh bakal ka ditu ka Jati teh. Muter. Komo di abdi mah. Oh di abdi mah ditu di lembur. Pamimpin teh raya gitu acara kitu mah itu. Biasa sambutan segala, pura-pura sambutan biasa nyawer segala gitu. Di itu ya mau ditutup tanyakan ke Pak Dirman apa gitu. Di dia banyak. Gitu. Oke, anu kupribados tipika hormat. Sohibul bed anu mana dina wengi ieu ngayakeun tasyakuran syukuran walimatun nikah putrina anu mana alhamdulillah parantos ditikahkeun ya. Sahnya tapi ngomong-ngomong ieu ka mana pengantin? Oh aya syukur ari kitu mah tong maka ngampi kitu. Mudah-mudahan sohibul bed ieu hajatna dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Oke, teulah panuku pribados tipika hormat para kaum bapak, kaum ibu, santriawan wa santriawati, kum sadayana anu hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan orang sadayana selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin. Dina johar tauhid sareng doa teh aya 10 di antawisna kudu diangkatkeun pananganan. Itu orang doakan mudah-mudahan orang dia khususna umumna jamil muslimin wal muslimat mudah-mudahan dina agama sing istiqomah amin. Ahlu sunnah wal jamaah jauh tina bid'ah resep kana ibadah resep ka madrasah ka masjid berjamaah gitu amin kedaul aja alas gitu maut husnul khatimah papisah raga jeung nyawa ditungtungan ku kalimah thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amin ya rabbal eta mah doa jurusan ke akhirat asa hayang doa pikeun
jurusan dunia nayang teh. Ya. Langkatkeun dia atuh leungeunna. Mudah-mudahan barokah ieu talabul ilmi, barokah silaturahmi, mudah-mudahan keluarga orang sadayana barokah, amin. Keluarga jeung para putra, amin. Oke, mudah-mudahan sing dijag-jag waringkas, jag-jag waringkas, amin. Otak cerdas, gitu. Loba beas, duit kertas, amin. Atau sing jeras, bobogaan heras, bobogaan duit meureun gitu. Gitu. Loba beas, amin. Loba duit kertas, pamajikan bodas, nu teu amin hideung. Gitu. Nah nih, loba kena doa apa? Hayang kena doa na? Mudah-mudahan ngajina sing ari ikhlas, senajan lewat di jam 12. Siap? Ah, bener ya? Gitu. Ya robbal. Enggak sah kalau batik. Gitu. Lo batik doang kayak sajam doa doang. Kayak insya Allah terakhir disambung deh doa panutupnya. Ya inti nama mudah-mudahan orang sadayana orang Cilalay utamina sing dibarokahkeun kehidupan, amin. Ya robbal. Tah eta bonus tambahan deh doa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengi ieu teh Sohibul Bente nyaeta ngayakeun syukuran nikah teh ya. Nikah teh kecapna mah saeutik nikah. Boncok budak santri mah babial gitu. Disodirin minim ro'aini fa'ala wa qalakal ilahu jaidan qotala. Babial nuduhkeun kana duaan. Saeutik ke saeutik. Itu. Nuduhkeun kana duaan mantak bahasa baheula mah kolot nyebutkeun teh papanganten. Leres teh, Bu? Papanganten nyebutna teh kolot mapan. Ari papang teh naon? Kiih tuh cok mah abas ge. Kiih orang di mah kiih. Ari papang teh kiih, ari ten teh tasniah cok budak santri mah tuduh kana duaan. Berarti kiih Duaan. hah naon eta kiih duaan? Cok pisol teh naon kumahanya aja. Oh tong sok pikiran lah. Papanganten bisa we bahasa kolot baheula mah aya maknana we. Tah, nikah. Aya deui nyebutkeun nikah teh cenah nikah, nikmat karasa haneut cenah gitu. Eta geus kadinya di wae naon teh. Kopi meureun karasa haneut. Gitu atau ngan nikah di dieu cek Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi Muhammad SAW an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah teh nyaeta hukumna sunat. Sunat kaula cek Kangjeng Nabi. Sasaja manu teresep kana sunat, teresep kana sunat kaula maka lain umat kaula cek Kangjeng Nabi. Gitu. Nikah teh keur mah sunat ibadah ngeunah deui nya. Gitu. Ibadah teh ganjaran teh double beda nu jeung can nikah. Oh, adana euy geus nikah jadi ngeunaheun ngomong teh blak-blakan teh. Baheula pernah Bu, pernah dipanggil acara pernikahan euy can nikah. Bingung ngomong naon teh ya. Ah, kumaha we sabisa-bisa. Nah, gitu. Nikah teh hiji ibadah anu ngeunah gitu. Nikah orang ayeuna mah rong ngadoakeun we lah lain nya saeutik lopana meureun ngaji masukan rada ayaan sugan gitu. Ngan urang ngadoakeun intina malah kaya jadi penganten anyar, penganten baru. Kendaya di penganten baru tut mah penganten baheula anu geus lila. Gitu atau. Jadi hukum asal mah nikah teh sunat. Ngan nikah eta bisa wajib hukumna teh. Kumaha kerja manu kumaha nu bisa wajib teh? Kerja mah anu naon ngaranna teh lalaki anu di mana nempo awewe tibang make calana legging oge. Hudang misalkan teu kuat eta mah. Jadi naon ngaranna teh keur lalaki anu tinggi nafsuna misalkan, tinggi syahwatna. Tah eta buru-burukeun, wajib hukumna buru-buru dikawinkeun. Gitu. Bisa deh menang teu nikah teh bisa teu nikah ge teu kuna naon.
nu kumaha eta santri anu keur milari ilmu anu bener-bener geus katungkul kana ilmu ayo matak santri apaan karawina ge karolot we 27 wingi pangorana sih teh 27 abdi teh nikah teh gitu pan nana zaman ayeuna mah pura-pura 27 20 ge geus nikah pan komo awewe mah 16 tahun geus nikah di lembur abdi gitu. Ngan parawan bolong ti heula Gunung Galunggung Tasikmalaya teh aya mah beuteung Belendung bapana teu aya eta loba di ditu mah kuduh mudah-mudahan di dieu mah teu aya jauh amin gitu eta lamun santri mah pan sok karolot wae teh heuh kitu teu naon gitu teu naon nikah diakhirkeun pikeun santri anu keur milari ilmu nu bener-bener katungkul kana ilmu da abdi ge lamun teu dipiwarang mah ku guru mah maka nikah ieu teh boro-boro mikiran nikah keur resepna ngaji keur resepna ngan ditanya ku guru teh dipanggil arek naon cenah teh ngobrol empat mata teh jam 12 nih penting panggil ka saung aya saung pan gitu ge mata gede aya saung gitu itu di kobong aya saung wae ngobrol aja kalau teh pada tahun umur jam 27 gitu cenah 27 mah tunggu semujan aya cenah geraneangan cenah gitu neangan aja coba teh neangan awewe padahal mah tuh neangan awewe padahal malah mau dibejakeun manggeus boga padahal mah gitu kabogoh teh acek bahasa ieu mah budak ayeuna mah gitu. Budak uing ada budak ayeuna. Gitu tah. Tah nikah singkat cerita tadi nama asal mah rek ditikahkeun teh di kobong mah bas. Di kobong aya ku akang geus cenah ditikahkeunana. Tong ese kolot bejaan calon minantu calon mitoha bejaan gitu. Di dieu di kobong geus akad masing-masing ka kobong deui. Maneh ka kobong lalaki, awewe ka kobong awewe jadi gitu. Ngaji nih biasa titah nama gitu kulantaran kolot di abi termasuk kolot di dia gitu hoyong diramekeun gitu bruk win teh cok orang hilir mah ngabruk langsung kawin bahasa kolot hilir sarua tadi dia bruk win ngebruk beri kawin beda ya bahasa hilir tah berarti kita ngerti ieu naon meureun ngebruk langsung kawin gitu loba bawaan meureun abesan meureun tah para kaum ibu bapak sadayana urang mah ngobrol we lah ieu mah teh lah ngobrol we da ieu mah nyuhunkeun hapunten we ka para sepuh terutamina ka pando ge ka Paida ya budak kamari sore diuk di hareup di dieu nya nyuhunkeun hapunten anu saageng-agengna da tadi nama pan cenah teh ngaran teh ku sahaku Wah Mukhtar sah. Abdi jadi padal gitu. Ari padal teh gak ganti gitu. Mudah-mudahan Abdi kakecetan barokahna ku Wah Mukhtar. Amin. Tuh. Hadirin rahimakumullah. Cek tadi nikah teh sunat Kangjeng Nabi itu. Berarti ngaran-ngaran sunat Kangjeng Nabi berarti pernikahan teh nyaeta suci. Ulah dinodai kunaon-naon. Suci nikah teh. Kanjeng Rasul melalui akad nikah melalui boro-boro nikah Kanjeng Rasul. Nabi Adam oge sami melalui akad pertikahan. Kusaha Nabi Adam malaikat Jibril. Panghuluna teh malaikat Jibril. Itu pan saeutik kisah Nabi Adam heula mimiti disung diciptakeun ku Gusti Allah teh pan Nabi Adam teh nyokot tina taneuh diciptakeunlah Nabi Adam kun payakun jelepeng keur ngagoler teu make baju teu make calana udang Nabi Adam teh culak cileuk di surga eueuh sasaha sorangan we Kanjeng Nabi Adam teh itu cabak mata aya 2 ceuli aya 2 irung liangna aya 2 turun kana baham bibir aya 2 leungeun aya 2 cek Nabi Adam mata gunana kanggo ningali irung gunana kanggo ngaangseun mulut gunana kanggo nyarios panangan gunana kanggo cubak-cabak cukal cekel akan sae turun deui ka handap ajak Nabi Adam ieu naon hiji tengah-tengah ieu mau baturna cenah
mata aya 2, irung liangna aya 2, baham bibir aya 2, cepil aya 2, leungeun aya 2. Nah, ieu tengah-tengah cenah gantung itu disebut buntut, da dihareup. Buntut kapan di tukang, cuma dihareup sing Nabi Adam maneh jang naon, maneh jang naon. Nah, langsung didinya Nabi Adam minta ka Gusti Allah, ya Allah, atuh abdi sorangan wae sepi Gusti, nyuhunkeun baturna atuh. Dina nalika kanjeng Nabi Adam keur bobo, dicabut iga wakasana nu paling kencanya pamit lepat mah. Dicabut paling kenca, dijadikan diciptakeun seorang manusia anu naon namina teh inisialna wanita gitu ina. Alat kelamina wanita nyaeta Siti Hawa. Begitu hudang Nabi Adam gugah tina bobona, oh subhanallah merobas. Ieu saha ieu? Nya geulis, nya bodas gitu. Nya bersih. Teu make baju sarua. Gitu. Geulis. Urang teh pan baheula teh turunan Kasep jeung turunan geulis. Nabi Adam jeung Siti Hawa teh geulis. Nini urang teh baheula teh. Nah, ayeuna jadi kararieu. Para rengok gitu. Gitu tah. Ada orang mah pan beakeun di jalan. Beakeun di jalan orang apa? Komo orang-orang lembur mah Indonesia pan. Tibang sesa paria meureun para rakyat. Sisa jengkol meureun bararau. Gitu tah. Didinya pasti nyalin Siti Hawa, pan Nabi Adam mah manusia, karena ge manusia mah dibere nafsu. Wah, teu kuat teh. Geus sareng karangkep, heuy. Cek. Malaikat Jibril kedaol ada. Mana encan saya? Kudu kumaha gitu, kudu akad heula, kudu nikah heula. Gitu. Cek malaikat Jibril, kaula diperintah ke Gusti Allah, sok ditahan. Nikahkeun ente. Make mas kawin teh Nabi Adam. Make nyata ku sholawat itu Nabi Adam ku sholawat. Tah jadi pernikahan teh asal muasal oge nyata suci kumaha melalui akad pernikahan teh. Tah eta atuh puguh Kanjeng Nabi suci nya suci. Ngagaduhan bapak pan Raden Abdullah jeung Siti Amin. Sarua eta ge melalui pernikahan. Gitu. Sadayana ge. Komo Kanjeng Nabi mah leuwih gitu, leuwih. Gitu eta. Jadi hukum jadi pernikahan teh suci ulah dinodai ku naon-naon. Itu bahkan dawuhan Allah dina Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Gitu. Jadi Gusti Allah teh nyiptakeun makhluk teh gitu. Ieu teh pernikahan teh nyaeta suatu anugerah anu luar biasa. Gitu. Pernikahan teh gitu diciptakeun berpasang-pasang. Langit aya bumi. Aya siang aya malam. Gitu. Aya lalaki aya awewe. Gitu berpasang-pasang anu matak alhamdulillah dina wengi ayeuna sateh teh Yeti nu tadina sorangan ayalah datanglah jodohna sateh Unung Kang Unung jadilah jodoh eta jodoh mah geuningannya gitu di mana ge pada orang Cijati nya Cijati capat gitu Cijati jeung Cilalai gitu. Cijati berarti ai lalai teh sok nangkot. Berarti lalai nangkot di Tangkajati. Dengan ke nangkot da kade penting. Gitu ya. Jadi jodoh mudah-mudahan urang doakeun Kang Unung sareng Teh Yeti mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah gitu. Ari sakinah teh tentram, ari mawadah teh cinta, ari rohmah teh kasih sayang. Mawadah mantak ari pernikahan mah beda deui jeung bobogohan mah hubuki sakitu pan hubi segala.
Hari pernikahan mah geus diikat dengan pernikahan mah bahasa teh mawadah matak ceuk kanjeng Nabi nikah anjeun ka awewe anu alwadud teh naon anu loba anakna maksudna loba anakna teh tingali keturunanana yo reuy anakna teh loba halus eta halus lamun teh kitu kumaha tingali alwadud kasih sayangna cintana gitu matak cek abi ge keur nikah teh jeung saha tujang cenah ada jujur we dinya teh aduh cenah Kang ari kabogo mah cenah oh geus cenah ari nikah mah kudu jeung bogoheun teh oh nya alhamdulillah 5 tahun cenah teh Kang geus kenal teh gitu tah matak cek kanjeng Nabi ge alwadud anu loba anakna keturunanna sae maksudna terus alwadud anu ngabogaan cinta kasih sayang itu timbullah romantis ari rokna teh rohmah ari makna teh mawadah ari jeung tehna teh nikmat ari isna teh istiqomah gitu. Nah, mudah-mudahan orang doakeun sing sakinah, mawadah, warohmah, istiqomah dina ibadahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Suatu anugerah nu luar biasa pernikahan teh. Mantap, loba cocobaan lagi samemeh erek menjenjang pernikahan aya ngaranna adat di urang mah naon ngaran teh tunangan. Itu tunangan si lalaki mere cincin mun cara pariwasa mah dicangcang dicangcang tah dina nalika keur pertunangan teh loba eta teh ujian teh cobaan teh naon sababna boro-boro ning mantana setan oge teresepan kana pernikahan naon sababna sabab pernikahan teh pan keur mah ibadah ganjaran jadi double gitu berjamaah salat jeung pamajikan salaki jeung pamajikan eta duaan salaki jeung pamajikan oh atuh ari kitu mah cedak di imah we ya nyantong ari kitu teuing mah gitu eta mah lamun teh mah sekali-kali lah saminggu sakali atuh rek berjamaah teh mah jeung pamajikan teh nya biasa eta laki mah ka masjid gitu kan ningali ganjaran saya tapi beda deui ari masalah berjamaah di masjid bajeng naon atuh aya masjid gitu itu ganjaran teh didobel ari geus diikat ku pernikahan mah gitu segala loba lah ganjaran teh pamajikan nyuguhan kopi oh eta ganjaran gede keur pamajikan itu salaki ngabubungah pamajikan oh eta ganjaran gede keur salaki loba lah pokona mah loba kitu ganjaran dina pernikahan mah tak setan ge ngaganggu wae ketika geus tunangan setan geus bergegas ngaganggu eta dua insan anu erek menuju ka pelaminan tak sok aya gagal wae gitu dina pernikahan mah ya mungkin eta mah lain jodoh lamun teh gagal teh mah tapi alhamdulillah ieu mah lungsur lengser lah cek bahasana alhamdulillah beres lah gitu mudah-mudahan ieu jodoh anu sajati amin gitu tah hadirin rahimakumullah doakeun we lah ieu mah nya mah atuh da budak kamari sore hapunten we lamun teh bae seueur kalepatan nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna gitu itu sugan teh rek aya sambutan heula teh jadi sore kene karek ngudut teh can siap sabatang-batang acan encan pertengahan ge sugan teh aya sambutan teh aya teh naon lah orang mah orang riah-riah we lah rame-rame sohibul bet ngabubungah itu ngabubungah sohibul bet ari panganten pasti geus bungah da geus boga pasangan gitu mudah-mudahan lah sakali deui gitu kanggo kedua mempelai ya intina mah sing dipanjangkeun jodohna sing dikuatkeun dina nandangan segala ujian jeung cobaanana cobaan teh can beres teh samemeh nikah aya cobaan geus nikah aya deui cobaan teh gitu ke rumah tangga teh
mata gitu we. Rumah tangga ngaranna ge rumah tangga banyak. Rumah tangga, ari rumah teh naon? Imah, tempat ngiwahan orang, tempat sare orang. Ari tangga naon? Tar aja paranti naik, oke paranti turun tah, turun naik mata ke rumah tangga mah aya turun aya naik gitu. Kadang-kadang pan rumah tangga teh borang mah patek truk pak nongran teh piring teh kuat sing bolen terang lupa saya meureun tapi penting mah da angger we kamar teh poek. Kadang-kadang pan rumah tangga teh sing tarangkol di dina gawir tapi pan anak mah loba we gitu cek mabas teh urang we ya deui cenah. Nambah deui halus berarti mah komo kiai ajangan apa anak teh lobanya wajar teh cenah ajangan cenah loba bating anak teh emang teh di KB puguh cok ajangan teh di KB wah banyak di KB anak loba heuh KB kanyut berkah kanyut berkah wajar teh ajangan bisa we eta gitu tah mudah-mudahan oge ieu teh ieu sareng Kang Uno oge mudah-mudahan sing enggal di paparinan katurunan amin. Oke abdi pidoana lah mudah-mudahan abdi ge sing enggal di pasihan keturunan amin. Oke anu jaroblo mudah-mudahan sing enggal. Enggalan ya. Juga amin wae. Si enggal. Enggal di pasihan diabrokeun jeung jodohna amin. Gitu. Gitu rumah tangga biasa rumah tangga apa cekcok wae didinya lah kurang kudu saling mengertikan gitu ya iya kanggo panganten anu diraoskeun ku abdi gitu alhamdulillah atas 1 tahun nikah teh langkung jadi saling mengertikan kuncina saling ngartoskeun jeung kejujuran eta saling ngartoskeun lamun teh istrina naon ngaranna teh keur ngambek urang nu ngelehan pamagatna nu keur ngambek istrina kudu ngelehan kudu saling terbuka kejujuran eta kuncina teh eta sih kepercayaan jeung kejujuran leres teh mah abas gitu gitu nya betak gitu tong mengandalkan ego sendiri lah gitu. Cok Lesti teh mah egois Lesti apa Lesti penyanyi dangdut penyanyi dangdut ya apa teh laguna kurang lagukeun atuh beh tetiis kajen cenapan Cok Lesti ge ulah saling egois ulah saling mengandalkan ego sendiri kumaha cenah harusnya tak begini di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Ini hati deh. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Teruskan? Oh nyanyi-nyanyi atulah. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Wow, wow. Aduh. Lain sok kadenge gitu anu karaokean loh. Ngeunaheun ka sorana kemarin karaokean aya. Saha bener tah ke sore tah, sorengan. Jam 1 kali itu mah teuing tah saya tah. Aing rek sare ge teu parugu aing sare ge. Anu keur sore mah da ngeunaheun eta tah. Heuh we keur disaung keur sore kina mah jam 10 jam 11 mah. Ngampil we keluar dia kita jam 2. Aing sare teh aduh ieu saru nyanyi teh. Musik jeung lagu, musik jeung ngalagu teh teh nyambung ya teh. Dengan hampura we teh mati samur. Arek di we atena mah ka ujib, jib. Cita enggak sih ulah aing sare teh gitu nama. Teh nama gitu.
Kucing juga nama yo. Aduh, gitu ta. Selewat itu mah iklan. Gitu ta. Oh, dah inti nama maksudnya Lesti ge pan aya maknana gitu. Maknana naon? Kudu saling mengerti, saling percaya, saling jujur eta kunci pernikahan mah. Gitu ta, mudah-mudahan ieu panganten Kang Unung sareng Teh Yeti dipanjangkeun jodohna, amin. Tuh ta. Ya moal seurteuing carios meureunnya da ari ngaran-ngaran ngaji mah hawana sok tunduh wae teu matak dinyanyian ke supaya teu tunduh gitu tah beda pan hawana teh ari ngaji mah tunduh wae gitu hitungan mudah-mudahan ku ngalengkahkeun sampean di bumina masing-masing dongkap ka dieu teh nyaeta kitu rek niat tolabul ilmi saur kanjeng Nabi manin taqala liya ta'alama ilman gufira lahu qabla ayah tua saja manu ngalengkahkeun sampeanana dua sampeana kana rek milari ilmu niatna teh tujuan teh maka gufira lahu qabla ayah tua dihampura dosana sataacan ngalengkahkeun dua sampeanana mudah-mudahan dosa urang gugur amin itu kan dosa leutik dosa nu gede mah da anggar kudu ditobatan kan dosa leutik ke pan urang teh teu karasa saeutik jadi bukit teh pan itu kan mudah-mudahan mudah-mudahan setiap langkah urang ibadah urang anu ditujuan kana kasaean eta mudah-mudahan bisa ngagugurkeun kana dosa-dosa urang sadayana amin gitu beda pan ari hawana ari ngaji mah betak aya hiji carita kajen carita heula kajen anu unggeus bisi carita anu unggeus aya hiji lalaki ieu mah aya lalaki baheula kasep bisa setiap lewat lamun awewe nempuhun ka manehna bogoheun matak manehna teu hese ayeuna bogoheun dikawin ngan teralila sabulan ngeusan kulantaran kasep mangkat deui ayeuna bogoheun deui dikawin deui geus kawin 2 minggu ngeusan deui kulantaran kasep mangkat deui ayeuna bogoheun deui saminggu ngeusan deui cenah ieu kunaon geus geus ieu mah teh kasep cenah ditelusuri we meureun ku RT teh ku hansip meureunnya ditelusuri ternyata adenge-denge beja eta lalaki nu kasep teh bobogohanan teu hudang cenah ge gitu teu hudang pantesan cenah awewe teh betaheun tah apa ngaran-ngaran manusia pasti butuh kenikmatan udah sanajan kasep ke percuma kasep beunghar ari teu hudang mah si otongna jeung naon gitu mungun awewe ge tah jadi kasep teu jadi ukuran gelis oge teu jadi ukuran ngan ieu mah masalah lain eta gitu masalahna ari timbang bobogan teh hudang mah babari kene obatna aya maerot geus eueuh pon gagantina aya mah urut berupa minyak ngan ayeuna mah tah babari eta mah ngan anu hese mah ketika anu peluh teh nyaeta keimanan teh peluh melempang meureun hudang-hudang ningali aya pengajian di dieu rame santai we tah eta terus ningali batur ka masjid santai we tah eta imanna berarti peluh impoten cek dokter mah tah kan aya obarna aya obat makuludain dawaun setiap penyakit pasti aya obatna ngan mudah-mudahan yang ngeureueuh urang mah tong sok fanatik teuing kitu hapunten lamun aya bahasa ieu rada kurang merenah kana manah gitu hapunten eta mah carita saeutik da anu hadir teh bener mah loba teh loba 1000 mah meureun teu karitungan jeung tatangkalan meureun daun-daunna terus bangsa jin obat teu katinggali wae urang gitu tah mudah-mudahan
iman urang mah dicagerkeun amin sehingga kuat getaranana kana ibadah amin urang mah ulah suujon wae mungkin anu teu hadir mah keur aya halangan gitu mungkin keur aya halangan nu leuwih penting itu tibatan ieu gitu dari naon teh manusia mapan teu sarua kabeh pada melanakan aya nu beurang aya nu penting rupa-rupa tah mudah-mudahan sakieu wae ti pribados lamun teu aya eusina nya hapunten lamun aya eusina lamun teh mah aya nu benerna eta mah datangna ti Allah Subhanahu wa taala lamun aya nu salahna eta mah datangna semata-mata atas kebodohan pribados lamun aya nu lepat gitu mohon dihapunten nu saageng-agengna lamun aya bahasa nu teu ngeunah mohon dihapunten anu saageng-agengna kinten-kintenan dihapunten teh punten ya gitu nyai mah nyumponan sohibul bait lah gitu ulah teu aya teuing acara diayakeun acara pangaosan tah pangaosan mah halus soalnya pan pernikahan teh suci nyata acara lagi kudu acara nu suci berbentuk pengajian gitu parsok aya dihilir mah ayeuna pengajian isukan organ gitu aya naon ngaranna teh dibebersih isukan dikekotor dihilir mah rupa-rupa gitu sami ari kitu mah atuh eta jauh beda gitu tah moal seueur carios meureun la imah saukur ngadoakeun nah cenah aya ilmu nya candak lah gitu cenah aya nu salah entong dicandak nu salah mah piceun nu salah nama piceun nu salah nama kade sangajan di ustad ge ari salah mah entong ditingali piceun gitu itu cek batur ustad teh abdi mah cek abdi mah asa santri we ngariung jeung barudak ge asa biasa we santri gitu dengan mudah-mudahan abdi pidoana sing tiasa nyaangan ieu lembur datangna ka dieu teh da teu disangka-sangka gitu erek kieu teh gitu maksudna erek kieu teh erek magahan barudak teh wasilahna mah kusaha pangarsa paida sareng pun istrina ibi itu di piwarang magahan barudak alhamdulillah syariatna barudak teh nambihan doakeun ya Bapak Ibu mudah-mudahan barudak pangaosan ieu santri lah mudah-mudahan sing betah ngajina amin sing istiqomah ngajina amin sing hasil manfaatul barokah amin gitu mudah-mudahan abdi oge nu magahana jeung guru-guru nu sanes para pengajar-pengajar nu sanes sing disehatkeun jasmani rohanina amin ditambah barokahkeun ilmuna amin terutamina pribados sing janten sesuai jeung ngaran abdi teh kan Cahya Hidayat ari cahya teh meureun cahaya sarua cahaya ari hidayah teh meureun pituduh mudah-mudahan ngajanteun cahaya seukeur nuduhkeun kana kahadean amin itu tah mudah-mudahan pancok orang Inggris mah apalah arti sebuah nama cek orang Arab nama adalah doa gitu. Mudah-mudahan nama pribados janten doa amin oke mudah-mudahan ieu orang lembur sadayana Cilalai sim janten lembur anu baldatun toibatun warabun gofur anu barokah itu jalmi-jalmina bararokah rizki-rizkina bararokah itu mudah-mudahan para putrana hasil ilmu nu barokah amin terkhusus kedua mempelai mudah-mudahan ieu teh Yeti sareng Kang Unung sing panjang jodohna amin itu sing romantis salemina amin itu sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga ngajantenkeun pernikahan sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin sakitu ti pribados sakali deui kitu nyuwunkeun dihapunten nu saageng-agengna kitu nyuwunkeun dihapunten nu saageng-agengna Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.